upami leres-leres jalmi anu balabah dirojong didorong ku pangartosan iman damal tiasa cicing. Aya jalmi sesah teh tangtos anjeunna hoyong we nulungan. Tah eta ciciren jalmi anu iman sae. Enten upami pendapatan urang rutin misalna gaji bulanan atanapi naon sisihkeun, sesakeun. Pantak kange, oh iya kange masihan, kange naon-naon we nami nama, nah tiasa artos jaga-jaga, tiasa disebatkeun misalnya dana kasih atau nepi naon. Dihaja ku urang dipidamel ieu buktos katatan urang. Sampurasun para wargi sadayana tepang di sareng pribados dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Para wargi sadayana dina danget ieu Gentra Kahuripan sejak ngacatur genepkeun perkawis sikep balabah. Nah, eta teh masih upami urang ngadangukeun atanapi aya kecap balabah tangtos masih kana seueur di antara urang yen eta teh sikep balabah teh dihubungkeun sareng artos, sareng materi, saleresna sanes kitu. Sikap balabah dumasar kanu Alkitab teh nyaeta sikap urang ngungkapkeun rasa kaasih urang eta ge bentuk kataatan ka Gusti. Dina danget ieu urang ngaguar perkawis eta nyaeta kumaha naon tujuan masihan sareng kumaha sikap urang pas nuju masihan eta. Namun sate acana mangga urang nyakseni lagu rohani anu bade midang. Duka cida endahna tur pikar sepeunana wargi-wargi saiman silih pikah heman duka cida endahna tur pikar sepeunana wargi-wargi saiman silih pikah heman kawas minyakna mastaka harum kana janggot kana jubah turun kawas remis di gunung Hermon nu ngocor ka gunung Sion nyaka dinyak bakal tumibana berkahna Gusti nu mulya katut kahuripanana dugi ka salalamina duka cida endahna tur pikar sapeunana wargi-wargi saiman silih pikah heman. Duka cida endahna tur pikar sapeunana wargi-wargi saiman silih pikah heman kawas minyakna mastaka harum kana janggot kana jubah turun kawas remis di gunung Hermon nu ngocor ka gunung Sion nyaka dinyak bakal tumibana berkahna Gusti nu mulya
katut kahuripanana rupika salalamina kawas minyak namastaka harum kana janggot kana jubah turun kawas remis di gunung Hermon dumocor ka gunung Sion nyak kadinyak bakal tumibahna berkahna Gusti nu moaya katut kahuripanana rupika salalamina duh kacida endahna turut pikaresepeunana wargi-wargi saiman silih pikaheman. Pamugi kidung rohani tadi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Urang tepangan aya narasumber, aya Kang Adang Sampurasun. Lampes. Oge aya Abah Andris leres, oge aya Ce Yustin. Hayu supados teh nyangkolong kana waktos urang ngawitan wae. Nah kieu nya Pak, naha sikep balabah ieu teh aya dina Alkitab dina dawuhan Gusti anu janten dasar kangge urang tiasa ngalampahkeun sikep eta. Upami numutkeun kena iman Kristen mah saresna mah balabah teh eta mah atas parentah di Gusti Allah gitu nya. Sareng eta teh ngajantenkeun wajib sareng kewajiban kang urang gitu. Disebat wajib da eta mah parentah teu tiasa dilanggar kitu nya teu tiasa dibatalkeun. Terus disebat kewajiban teu kedah dipiwarang gue eta mah teu kedah dilaksanakeun eta mah kedah dilakonan ku urang. Da eta nami disebutna kewajiban. Mung seueur jalmi anu teu ngartos naon eta balabah. Kitu nya. Seueur anu aya nu nyebatkeun donasi, aya nu nyebatkeun pemberian, anu nyebatkeun persembahan. Kita cobi ibu pangaoskeun punten dina ayat anu ka-7 di 2 Korinta. Mohon pasal anu ka-8 ibu sampai ke bapak bade ngaos mangga Pak. Mohon. Abdi 2 Korinta 8 ayat ka-7. Mohon apa? Kieu unggalna pangandika Gusti, kusabab kitu mere teh kudu cop jeung hate. Ulah awal atawa asa dipaksa. Anu mere reujeng sukalillah tangtu diasih ku Allah. Tah upama di dieu mah disebut teh mere. Balabah teh masihan kitu nya. Janten upama tos dieceskeun dina kitab suci mah ieu teh tos eces ayeuna mah mere nya masihan gitu. Tapi masihan kan sanes mung saukur artos, sanes ageungna jumlahna mangintan anu kedah sakieu 1000 2000. Jadi ieu sanes nyarioskeun jumlah, sanes nyarioskeun ageung alitna kitu nya. Ieu mah nyebatkeun perkawis hate janten mere teh kedah disarengan ku hate anu ikhlas ku hate anu rida ulah kapaksa ku sasaha adu meh batur mere urang ge kudu mere gitu sanes kitu kudu meh batur ageng urang ge kedah ageng gitu jangan teu kedah sapertos kitu kumaha saur iman urang ka Gusti kedah kumaha eta diemutan ku urang janten dina kitab suci mah atoh diseratkeun sanes tersirat tapi terserat atas kaserat dan eta teh memang aya dasarna keur iman Kristen mah eta teh kedah ka cumponan kedah kalaksanakeun mere ka batur teh kitu nya eta mah jantung janten masalahna kieu biasana mah tapi aya anu kersaeun mere seueur jalmi anu sesah mere gitu tapi dina iman Kristen mah eta teh kedah teu kedah sesah teu kedah ditahan-tahan da ku Gusti ge pan ngucur ti Gustina oge kitu nya eta teh atas kewajiban kang urang-urang sadaya anu tos iman percaya ka Gusti Yesus mah eta mah kedah ngalaksanakeun mere teh wajib sareng kewajiban kitu Ibu. Cekap angin Bapak. Mohon.
Tentu ieu teh hiji hal anu sae nya numutkeun pangandika Gusti mah yang marupikeun dasar tina sikep urang balabah teh nyata di Rojong margi balabah teh buktos iman sareng kataatan kitu urang ka Ibu. Gusti. Sakitu oge anu diunggal dina Malaki pasalna nu katilu ayat nu ka-10. Enten lir ibarat urang teh naon nu bidamel ku urang teh eta teh mangrupikeun buktos kayakinan urang ka Gusti sanes mung masihan kitu wae. Buktos iman sareng buktos kataatan karena panyaur Gusti nyapatali sareng sikap anu balabah masihan sareng sajabina gitu. Gitu pangitan Ibu eta teh. Mohon hatur nuhun Pak. Teras upami urang balabah atau tiasa masihan teh kan urang teh kadang-kadang dina manah teh sok aya tujuan tapanya. Nah tujuan teh naon sih nu saleresna numutkeun Alkitab. Da abdi mah kadang-kadang upami masihan teh kadang-kadang sok dina manah teh hoyong supados jalmi eta teh bager di ka abdi. Atau napi hoyong supados ka Aya puji syarat gitu eta kan. mah. Aya syaratna tapi upami numutkeun pangandika Gusti dina Alkitab kumaha eta Kang Adang. Tah sae pisan patarosan teh leres pisan sagala rupi kerang tos ngagaduhan maksad atanapi tujuan. Kitu oge mangsa siji jalmi midamel sikep balabah. Numutkeun pangandika Gusti balabah teh salah sawiosna anu ngagaduhan tujuannya eta kange ngarojong pelayanan. Hayu urang tinggal heula geura dasarna dina Rasul-Rasul 4 ayat 32 dugi ka 35. Mangga nyuhunkeun dipangaoskeun. Rasul-Rasul 4 ayat 32 dugi ka 35. Rasul-Rasul 4 ayat Mohon. 32 dugikeun ka 35. Kieu unggal dawuhan Gusti. Pakumpulan anu palarcaya teh estu saniat sapikir sabanda saboga harta bandana sorangan ge teu diaku bogana pribadi. Sagala panggobogana dipake keur kapentingan babarengan. Ari rasul-rasul mertelakeun hal gugahna Gusti Yesus tina pupus teh gede pisan pangaruhna sarta kacida diberkahanana ku Allah. Di eta pakumpulan teh taya pisan saurang oge anu hirupna kakurangan. Nu baroga lahan atawa imah dijarual. Bebeunanganana diserenkeun ka rasul-rasul, duitna dibagi-bagi, gedena panta-panta, nurutkeun pangabutuh masing-masing. Tah, urang terang paos ngalangkungan ieu pangandika Gusti yen harta banda nu dipiboga ku masing-masing jamaah mangsa harta diange kange ngabantos hiji jalmi nu kakirangan. Diantawis aranjeunna. Kadua kange padamelan palayanan Gusti. Dugikeun aya nu ngicalahana sareng sajabina. Kange silih rojong disangemkeun dina pangandika Gusti teu aya anu kakirangan. Hartosna ieu hiji sikap anu ngarojong kana ngawangunna kahirupan karohanian anu ku urang ayeuna mah tiasa disebat pelayanan teh. Jadi pelayanan teh tumuwuh heunteuna gumantung kana jalmi-jalmi nu di dinya. Salah sawiosna nyaeta gumantung sakumaha jalma balabah henteu ngadukung henteu kana pelayanan. Tah kitu aya keneh nu salajengna tujuan nu salajengna nyaeta ngabantos ka sasama. Dina 2 Korinta 8 punten pangaoskeun deui ayat anu ka-13 dugi ka 14. Janten balabah teh sanes mung kange anu saiman hungkul, namun kange sasama. Sasami jalmi kanu sejen oge. Nah, memang diutamikeun heula anu saiman, kange ngarojong pelayanan, tapi oge ka sasami. Mangga diaos. 2 Korinta 8 ayat 13 dugi ka 14 kieu unggal pangandika Gusti. Lain maksud simkuring rek ngentengkeun batur tuluy ngarerepot ka aranjeun. Ngan kusabab anjeunna aranjeun keur aya dina kacukupan munasabah lamun mere ka batur anu keur butuh. Engke lamun aranjeun pareng kakurangan sarta maranehna keur aya dina kacukupan tangtu aranjeun oge ditulung jadi saimbang pada silih ladena. Nah, di dia aya silih upami mangsa urang werit, masa kesesahan, urang nulung batur ge nulung urang. Kumargi kitu namina balabah teh sanes mung mangrupi artos atanapi materi wungkul.
perhatosan oge tiasa kalebat dan urang oge eta kabutuhan utama urangnya perhatosan pangangken sagala rupi. Janten upami urang balabah nulung ka sasama perkawis ieu hiji waktos saurna. Mangsa urang aya dina kaayaan anu sakumaha urang nulung waktu batur waktu harita engke batur oge ka urang midamel anu sami. Janten sapertos timbal balik silih gitunya. Anu pamungkas sikep balabah oge dirojong ku tujuan naon ngucap syukur. Ngucap syukur ka Gusti margi henteu aya hal anu ku urang dipibanda upami sanes ti Gusti. Kumargi kitu mangsa urang balabah teh sanes kange ujub ria. Kange wah abdi gaduh hoyong katangar sanes. Tapi kange ngucap syukur ka Gusti, nuhun ya Gusti. Abdi dipasihan cekap manawi aya nu tiasa dipasihkeun ka anu sejen, nah disalurkeun. Ta eta sikep balabah. Gitu. Tujuanna teh tilu eta. Oh gitu tujuanna teh sae pisannya dawuhan Tangtos, Gusti teh tos leubetna upami kitu kinten-kinten anu janten sikep manah urang waktos urang masihan teh kedah kumaha gitu supados ka manah kagu apa dipayuneun Gusti memutkeun Bapak kumaha tah kinten-kinten? Nya sanes nama pan upami dina kitab suci mah gitunya urang teh kada aya keikhlasan Mohon. Ulah aya pamenet dina hati urang, ulah ridho. Janten ageung alitna mah sanes janten ukuran tetapi keikhlasan tina hati. Coba urang awas dina kitab Markus ayat anu ka 41 pasal anu ka 12 Ibu. Markus pasal 12 ayat anu ka-41 nya. Mohon mangga. Ieu dawuhan Gusti. Waktos Yesus calik deket peti derma di bait Allah, anjeunna ningalikeun anu ngarasupkeun duit kana eta peti loba anu baleunghar, marerena teh galede. Tah ieu upami di dieu mah pan seueur anu garaduhan artos teh nu galede masyana teh ditinggalkeun pokona dikipas-kipas. Lebetkeun kitunya. Karena di kana lebetkeun kana persembahan teh gitunya. Tapi tah sanes kitu saresna ieu janten hiji ajaran pikeun urang, ulah nepi ka kitu nya. Urang dumeh urang pangseueurna, urang tunjukkeun ka batur supaya sajen oge seperti urang ngalakukeun tah ulah seperti kitu. Ieu sanes tujuan eta Gusti Yesus mah hoyongna teh urang teh ikhlasna teh seperti apa gitunya. Seperti naon anu kedahna ku urang dipasihkeun sareng komitmen. Gitu. Urang ngagaduhan komitmen itu urang teh kedah masihkeun ka Gusti gitu. Ulah dituna-tuna deui eta oge ulah disingkirkeun eta urang kedah kalaksanakeun. Karena iman teh ya Ibu ngagaduhan iman, ngagaduhan konsisten, ngagaduhan sukarela, ikhlasnya, ridho, wah tos sagala rupina eta mah. Tina ayat ieu mah urang tos kaangos sadayana oge yen urang teh sebagai murid-murid Gusti gitunya. Urang kadah ngalampahkeun eta ulah nurutan ka batur oge kirang sae batur kitu urang kedah kitu. Kumaha iman urang alit teu sawios-wios da Gusti teh nyaroskeun perkawis ageng alitna tapi imanna sareng keikhlasanana ibunya paling teh ya Pak Adang gaduh tambihan cobi geura panginten dieu Pak. Itu upami dilajengkeun ngaosna dugi ka ayat 44 antawis jalmi anu masihan seueur ageng sareng sajabina teh disandingkeun atanapi dibandingkeun sareng hiji jalmi hiji janda anu masihana sakedik. Numutkeun Gusti Yesus mah mana anu pangageungna masihan eta patarosana. Nu pangageungna masihan nyaeta jalmi anu masihana sok sanaos wujudna alit namun tina sagala kaayaan dirina. Kumargi kitu sikap hate dina masihan teh nyaeta kedah ikhlas, kedah dibarengan ku rasa syukur, kedah anu upami namut bahasa deungeun mah konsisten cenah. Hiji kagiatan anu disadari lajeng teras-terasan kurang dipilampa. Konsisten karena naon? Karena pamunut pangersa Gusti, dumasar karena pangandika Gusti. Sareng tangtosna ieu anu didorong ku iman. Sanes ku kaayaan sakumaha janda teh. Margi iman ngadorong anjeunna sok sanaon anjeunna kakirangan tiasa tetep masihan. Margi henteu sieun ku kakirangan. Kacakapan pan ti Gusti. Kewajiban urang mah jalankeun we. Engke Gusti anu masihan berkah.
seueur cenah nu cumarios. Usaha kumaha oge hasilna mah sanes ku urang, hasilna mah tetep ti Gusti. Tah kitu kapercantenan yen Gusti pasti nyekapkeun. Tah eta sikep dina maparin. Hatur nuhun meni leubeut pisannya atos dasarna, atos tujuanna, sikep mana tah kinten-kinten dari abdi mah nya upami henteu aya contona teh sok rada ngebleng gitu sok tanda teu ngartos kinten-kinten tiasa teu masihan conto dina sadi dinten kumaha urang teh tiasa balabah kawargi panginten kata tanggi atau nuju aya nu kajantenan karerepetnya bunya uhun mangga. Tangtos secara gampilna atanapi praktisna naon sih wujudna urang balabah teh. Nu kahiji kumargi dasarna dasar iman anu kahiji nya eta patali sareng persembahan upami ieu nu aya di gereja. Persembahan, perpuluhan eta kalebet margi eta patali kangge ngarojong pelayanan. Ya, anu kadua patali sareng kaayaan-kaayaan nu sareudeureun urang. Nah aya kajantenan bencana alam, tatangi anu mariogikeun. Oge aya padamelan khusus sapertos padamelan kangge nguarkeun warta kabagjaan. Kasajian tempat kan periogi ongkos, periogi waragad. Eta urang tiasa masihan di dinya. Tiasa masihan ku dana, tiasa oge ku daya. Urang tiasa ngiring Cikibung mohon janten panitia atau nepi naon mangga. Tiasa oge urang misalna dina sadi dinten teh nulungan anu teu tebih-tebih di sabudeureun urang pasti aya jalmi sesah. Aya jalmi baramaen anu leres-leres baramaen nu teu kagung ngan mobil harta. Aduh, wajan teu baramaen kitu. Tanu kitu mah ulah nu kitu mah aya jalmi-jalmi anu kawates dina ragana ngagaduhan kakirangan tapi anjeunna sok janten tukang baramaen. Tah nu kitu tiasa dipasihan. Jadi masihan teh kedah kanu tepatnya panya. Mohon anu pamungkasnya eta sikep balabah teh mangrupikeun hiji sikep anu kedah dihaja upami bahasa Indonesia mah kedah nyisihkeun. Kedah aya wadahna, kedah aya lacina, kedah aya tujuanna. Enten upami pendapatan urang rutin misalna gaji bulanan atanapi naon sisihkeun, sesakeun, pantak kangge oh ieu kangge masihan, kangge naon-naon we namina mah nah tiasa artos jaga-jaga, tiasa disebatkeun misalna dana kasih atau nepi naon. Dihaja ku urang dipidamelna ieu buktos kataatan urang. Tah kitu kinten-kinten sadi dintenna urang midamel sikep balabah teh ngalangkungan hal-hal model kitu. Eta mah anu materi lah ya Pak. Ayeuna mah anu hal sakedik we misalkeun urang teu gaduh nanaon namun misalkeun teh aya jalmi anu aduh abdi hoyong curhat tah. Tah urang oge ku ngadangukeun anjeunna gitu kacurhatanana eta ge eta teh sikap urang masihan diri urang. Janten berkah masihan waktos. Janten sanes artos sanes materi wae namun diri urang oge hadir anu nuju misalkan punten aya kapapaten eta ke hiji sikap anu balabah kitu ya Pak Nyalar mohon. Margi eta pan dirojong ku kajembaran mana. Upami manah urang teu jembar mah urang tiasa etang-etangan hal-hal model kitu ge cenah naonan ka si eta. Da si eta ge tara ka urang. Urang mah ulah kitu. Kedah balabah periogina perhatosan nya pasihan perhatosan. Periogina bantosan nah materi atanapi pasihan bantosan saka mampu sa cekapna urang ulah di aya-aya ada sesah oge upami di aya-aya mah teu gaduh dimaksakeun hoyong masihan ageng nganyukna hutang dipengker janten kabeulit kumaha sanes repot kitu. Leresalana mah anu tiasa urang ku urang dilakukeun kabuktosan rasa syukur urang ka Gusti ku kataatan mintonkeun iman ka anjeunna eta teh nu utami mah ya panya sanes ku materina diri urang. Hati urang. Diri urang sagemblengna kumaha urang masihan diri urang dalam tanda kutip sanes masihan ieu keun ya diri urang namun urang tiasa ngajantenkeun manfaat maslahat kanggo nu sanes. Gitu ya Pak ya. Nah, aya deui contoh-contoh nu sanes kinten-kinten Mbak. Mohon utamina upami urang ninggal hal-hal patali sareng kaayaan anu mariogikeun pitulung dina wujud naon wae tangtos urang upami leres-leres jalmi anu balabah dirojong didorong ku pangartosan iman damal tiasa cicing
Ya aya jalmi sesah teh tangtos anjeunna hoyong we nulungan. Tah eta ciciren jalmi anu iman sae kumaha kitu di mimitian waktu tadi urang cumarios yen tujuan atanapi dasar kangge urang sikep balabah teh salah saliosna dumasar kana iman. Irman nu ngarojong da ika mampu ti urang masalah ku jalmi tampolana urang sok hitung-hitungan lah jalmi mah. Untung rugi nu diemutna upami bade masihan kenging masihan sakieu hoyongna uih deui minimal atau napi langkung. Mohon gitu. Tah tadi Pak urang tadi disanggemkeun yen urang teh kadang-kadang sok ada hoyong masihan ya ka batur teh. Urang oge kedah hati-hati sok seueur jalmi anu ngamangpaatkeun kabageuran urang. Leres pisan. Oge misalkan eta kabar main. Misalkan teh leres henteu sih anjeunna teh. Eta biasana dina waktos kitu urang teh nyuhunkeun hikmat ti Gusti. Leres pisan. Ngadoa ieu teh urang teh leres teu masihan sok aya jorojo nya dina mana urang. Oh mohon ieu mah kedah memang kedah di pasihan ku urang. Eta anu utamina mah. Hoyong jantan bere main sadayana geus jalan. Laras mohon. Kan tadi tes disanggemkeun yen urang teh langkung bagja masihan daripada nampi. Seseueurna mah hoyongna nampinya. Nah gitu. Janten dina masihan oge urang teh kedah aya ngadidikna oge nya janten kedah ningali pangintennya sapertos kitu. Kinten upami dicindekeun mah kinten-kinten gampilna aya dua hal lah Bu. Nyaeta upami urang mangsa milampah balabah teh nyaeta kangge ucapan syukur urang. Laras. Ieu urang tiasa ninggal dina Rasul-Rasul 20 ayat 35. Oge anu kadua balabah urang teh nyaeta mangrupikeun hiji tindakan anu sifatna rohani. Rom 12 ayat hiji, Ibrani 13 ayat genep. Ieu cumarios perkawis dua hal ieu. Nu kahiji dirojong ku rasa syukur. Kunaon rasa syukur teh sikep anu ikhlas, rela, ridho. Anu kadua sanes mung masihan patali dunya hungkul ieu teh rupina patali sareng aktivitas atanapi kagiatan rohani tong sieun Gusti merhartoskeun. Kitu upami ditindakeun. Da margi urang teh kieu teu aya anu misalkan teu acan ayalah kajantenan urang masihan ka batur bakal kakirangan. Justru langkung diberkahan ku Gusti. Jangan utamina mah ulah aya kasieun. Ulah aya kasieun. Nah urang teh ditambihan deui kesindekanana yen urang teh sikep balabah teh tadi teh sanes mung saukur materi atanapi artos tapi diri urang. Supanten diri urang tiasa naon ngajantenkeun berkah, mangpaat, maslahat kanggo nu sanesna. Luar biasa ya dinten ieu urang tos diemutan hatur nuhun Kang Adang. Oge itu Pak Abahnya. Abah. Justin ya hilap deui tos lami tetepang. Yen urang teh dina dangeut ieu diemutan ku pangeran kumaha sikep balabah anu salaresna. Wujud iman, wujud kaasih urang kanggo sasama. Hatur nuhun kana kasempinganana mugia diberkahan sapapaosna Kang Adang jeung Egel pulih deui. Amin. Jantan berkah lah Kang. Jantan berkah kanggo urang sadayana. Para wargi sadaya mung sakieu anu tiasa dicatur genemkeun dina dangeut ieu pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Gusti Yesus ngaberkahan.